Ai suk ayeuna mah sasapuh heula nya nya samemeh ka dapur heueuh ieu teh asa ngareres urut bapana peuting gawe je baloba sireum barudak geuning urut barang daang biasa geuning heueuh pan kamari teh geuninganan budak adi teh ngararenong ari ayeuna teh cenah rek ka mana rek ka kebon jadi barudak teh ngarilu matak ieu teh subuh-subuh wah can adan-adan acan ieu teh tanginas urang mah hudangna ge buru-buru matak nu diheulakeun teh di sasapuh heula da urut barang daang barudak geuning urut jarajan jadi loba sireum ieu teh kata mah deui nya bari ngadaguan adan subuh we dari nyangu mak geus nyolokeun cenah harcai beres ieu teh campukeun oge teu lila geuningan beres beres sasapuh mah rek langsung ka dapur kunat haneut teu deungeun sangu teh geuningan urut beurang rek dihaneutkeun di we da loba nyaah lebar teh geus tumis-tumisna urang hiji-hijikeun da nyaah saeutik-saeutik geuning mending urang hijikeun urang haneutkeun deui da nyaah ieu teh can bau hasem urang hijikeun maksudna teh dihaneutkeun da ngeunah keneh tu urut kamari nyaah ieu ulah sok dipiceunan komonya urang mah teu bisa pepelakan wah bisa nage meuli we hungkul geuninganan ayang sayureun oge da itu boga kebona mah kudu meuli tah ge geus anu sukuna 2 geus dihaneutkeun tah itu dibagi 2 nu sawada dibawa ka kebon nu sawada jang diimah engke balik ti karbon teh meureunnan bebenyit teh hayang didaang tah di dieu ge samal urang haneutkeun rek dibawa ka kebon beres sunat haneutna geus beres barudak teh di dieu teh huru barudak burukeun urang uruk barudak teh sing nyalampeurkeun kabeh ieu mah arek marabeula bebenyit heueuh da arek ka kebon mah kudu diparabe heula karunya bisa angin kita di kebon teh bisa ngadangan bancet tadi deui ngarah singkat we nya ku urang teh dihuapan we ngarah teu lila jeung ngarah teu ngaremeh jaba urang liliaran jaba ngaremeh wah kudu sasapuh deui encan katincakan ku sija cara repel lah geus ku urang teh dihuapan pokona ngahuapan bebenyit 5 ieu pan barudak teh dianterkeun ti heula engke teh kakarek urang pokona mah diantar jemput teh ku bapana bapana pan gawe kudu ini 6:30 wah ieu teh 6:30 teh geus diparab heula heueuh da biasa geuninganannya ai urang mah pugu ai diparab isuk-isuk teh sok lapar ai barudak da karunya bisa cup angin pokona mah ulah salpoknya muka-mukana teh pan muka-muka keneh bangun tidur mata kan kararucel.